Sampurasun. Abdi sadaya ti kelompok koneng pada mintonkeun sindiran. Sarta acana tepangkeun wasta abdi da pabian. Wasta abdi Sinta Estiviani. Wasta abdi Resafiani. Wasta abdi Malika Intan. Wasta abdi Rifada Wahyuni. Wasta abdi Sabrina Hipasawa. Di dieu arurang bade mintonkeun sisindiran rarakitan. Aya dede lulumpatan ari panana keur indit. Aya budak ngadeukeutan ari pek teh hayang duit. Lamun hayang buanana kudu bisa meakana. Lamun hayang asup surga kudu getol ibadahna. Rencangan abdi bade mintonkeun sisindiran paparikan. Nyaeta sindiran nu silih asli atau nyaritakeun tentang asmara. Nu kahiji bade dijanjikeun ku Ocha. Hayang dahar anu amis yang aya dahareun peda. Lamun hayang kanu geulis bogohan awe Sunda. Nu kadua ku abdi. Hayang dahar anu amis resep moal salilana. Manawi mojak si manis otak loba sainganna. Di dieu orang bade mintonkeun sisindiran wawangsalan anu pertama-tama didogikeun ku Sabina. Hiburan nu sapeuting dipaenkeun ku Padadang. Salajengna ku Risa. Pangkalna jangkung gede, jelema botak, eueuh bukan. Sakitu sisindiran ti kelompok koneng. Hapunten bilih aya kalepatan atanapi kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.